warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa balik deui ka Jabar Juara TV. Sejak kasanggakeun dina pidangan warta edisi Kamis Kaping 16 Februari tahun 2022. Simkuring ku Nailan Sajapira sareng Heli Rostihaini nu baris ngadugikeun warta salengkap. Mahadaman, Alhamdulillah saya sakit di lapangan. kebenaran aya rekomendasi wisata kuliner. Naon tah? Wisata kuliner eta teh aya di Cicalengka, namina Teras Luhur. Yang Teras Luhur teh merupakan wisata kuliner anu sok disuntingan keluarga sekitar di Cicalengka, bahkan luar Cicalengka. Oh gitu, kumaha kaayaan tempat wisata kuliner eta teh? Nah, terus aya rekan arurang di lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, abdi ayeuna nuju aya di tempat wisata kuliner Teras Luhur. Aya di daerah Gampit, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Ayo orang tinggalan kalabat. Tapi perjalanan di bus di Cicalengka lumayan jauh sebenarnya. Sabab keur ngajuju ka ieu tempat ngaliwatan jalan nerungkil, tapi kerumitan eta kabayar ku pemandangan eta. Di Teras Luhur Ahmad Deka ngabewarakeun. Yang tempatna enakeun asli turang. Lantaran wisata ieu teh wisata kuliner, pasti aya macam-macam pemandangan. Di lokasi tos aya oge rekan hiji deui anu bade ngabarekeun. Sakumaha teh dicaritakeun ku Ahmad Deka, tempat ieu oge miboga rupa-rupaning katuangan nu kaicumurang di Boga Rasa. Di dia abdi tos sareng salah sahiji pengunjung nu tiasa diajak ngobrol ngeunaan di tempat. Punten mungkin waktu masyarakat dan terus mengambil tempat. Kumaha pendapat Aa mengenai tempatnya intinya ada soal rasa makanan dan pemandangan. Sebelumnya minta maaf, saya belum bisa. Oh pemirsa, ning di dieu teh aya pengunjung anu ti luar Bandung oge. Ngomong-ngomong ada Saya dari kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kebetulan saya juga lagi liburan di sini. Terus dan lihat kafenya itu menarik bagi saya, jadi saya juga datang untuk bersini. Mana pendapat Aa mengenai tentang ada makanannya, soal keadaan Oke, pertama soal makanan ya. Kalau menurut saya ini makanannya cukup enak dan juga ya meskipun jauh lah ya dari pusat Cicalengka, namun terbayarkan oleh pemandangan yang begitu indah, seperti pegunungan yang pokoknya beda banget dari kota saya berasal. Jika sakitu Teras Luhur tidak adilan ngabewarakeun. Urang cekakeun mugi ka dieu mugi janten lenyempangan kanggo urang sadaya. Simkuring Nailan Sajapira sareng Herli Rostihaini sejak amit tempur amit ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, apa ya panasnya pas puasa bikin apa-apa berasa berat? Nyatanya emang berat sih nahan nyegerinya Sprite habis buka. Sprite nyatanya nyegerin kalau udah buka. No bokis.